Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun siswa-siswi sadayana. Kumaha kabarna hidup dina danget ieu? Mugia dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng Enji, wilujeng tepangdi dina pangajaran bahasa Sunda. Dina pangajaran ieu hidup baris medar materi ngeunaan dongeng. Nah, naon cenah anu disebut dongeng teh? Dongeng teh sanes ngabobodo kanu cengeng ya. Nah, kade sok aya bahasa samudra kitu tah. Dongeng cenah ngabobodo kanu cengeng. Sapertos kumaha cenah dongeng teh? Kumaha unsur-unsur dongeng, kumaha ciri-ciri dongeng. Jeung aya sabaraha rupa cenah dongeng teh. Hayu atuh siswa-siswi sadayana urang pedarkeun we ieu ngeunaan materina wilujeng hidup nyakseni. Mangga satu acan medar ngeunaan materi pek ku hidup dibaca ngeunaan kompetensi dasar jeung tujuan pembelajaran ieu. Kompetensi dasar mengidentifikasi struktur fungsi sosial, aspek kebahasan, dan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam dongeng. Jeung tujuan pembelajaranna diharapkan dapat mengidentifikasi nilai-nilai dongeng, menyusun peta konsep, dan mengkomunikasikan dongeng tersebut dengan bahasa sendiri. Salajengna naon anu disebut dongeng teh? Tah, dongeng teh nyaeta kaasup kana golongan carita nya atawa rekaan carita. Umumna carita dongeng mah para rondok eusina. Nah, dongeng teh caritaan rekaan anu ngandung hal-hal pamolahan. Naon cenah hal-hal pamolahan teh? Jadi hal-hal pamolahan teh hal-hal anu teu mungkin, anu teu kaharti ku akal. Contona jalma bisa ngapung, takkan teu mungkin jalma bisa ngapung. Nah, eta contona. Salajengna rupa-rupa dongeng atawa macam-macamna dongeng. Nah, dongeng teh kaasup karena karya sastra Sunda Balarea atawa masyarakat. Jadi ieu kaasup karena carita rakyat atawa karya sastra masyarakat Balarea. Lantaran teu kanyahoan anu ngarangna. Nah, jadi sifatna anonim, teterang yen saha ieu nu ngarang dongeng teh. Tah, ku kituna dumasar karena eusi jeung palakuna, dongeng bisa dipasing-pasing di antarana anu kahiji aya dongeng sasatoan. Nah, dongeng sasatoan atawa dongeng hewan atanapi disebutna fabel, biasana ieu nyaritakeun ngeunaan sasatoan. Contona si kancil. Nu kadua aya dongeng sasakala. Nah, naon cenah dongeng sasakala teh? Lamun dongeng sasakala mah nyaeta dongeng anu patalina jeung asal muasalna hiji tempat, barang atawa hal sejenna. Anu katilu aya dongeng babad. Nah, lamun dongeng babad mah dongeng sajarah. Nyaeta dongeng anu patalina jeung tokoh-tokoh sajarah atawa tempat anu ngandung sajarah. Salanjutna nu kaopat aya dongeng parabel. Nah, dongeng parabel mah biasana nyaritakeun jalma biasa sapertos urang sararea, sapertos hidup. Nah, anu kalima aya dongeng mite. Naon cenah dongeng mite teh? Nah, dongeng mite mah nyaeta nyaritakeun para nabi atawa wali songo anu caritana patali jeung kepercayaan masyarakat. Anu kagenep aya dongeng pienteungeun. Nyaeta dongeng anu miboga eusi supaya orang bisa ngeunteung. Jadi ngeunteung teh ningali pribadi orang sorangan. Kumaha kalakuan urang teh tos sae atanapi teu acan. Jadi biasana eusina ngeunaan toladan pikeun manusia. Ngabejaan mana nu hade, mana nu goreng.
Jeung nu katujuh nu terakhir aya dongeng pamuk. Nah dongeng ieu mah eusina nyaritakeun kagagahan atawa kasaktian hiji jalma. Nah siswa-siswi sadayana salajengna aya ciri-ciri dongeng. Nah ciri-ciri dongeng anu kahiji sumberna secara lisan. Nah jadi sumberna dongengna secara lisan. Dua teu kanyahoan saha anu ngarangna. Nah jadi terang sahaya ieu nu ngarang dongeng teh. Nah matakna disebut carita masyarakat. Nu katilu eusi carita mangrupa rekaan malah harea anu pamohalan. Nah jadi eusina ieu mah rekaan malah mah teu kaharti ku akal teh eusina teh hayalan. Nu kaopat ukuran ilaharna pondok. Nah biasana caritana dina dongeng mah para rondok. Jeung nu kelima nu terakhir ngagunakeun basa lancaran. Tah eta siswa-siswi sadayana ngeunaan peredaran materi dina dinten ieu. Salanjengna ieu kanggo pancena mangga. Siswa-siswi sadayana kumaha kahartos ngeunaan peredaran materina? Tah upami aya anu teu acan kahartos mangga langsung we nya naon anu bade hartoskeuna. Tong ieu pancena dikerjakeun dina buku basa Sunda Hideung nya. Wilujeng patepangdi dina pangajaran salanjutna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.